Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ada Rama? Alhamdulillah damang Bu. Alhamdulillah ya. Nah, ketinggalna ieu Ade Ramdhani teu acan lebetnya ka mana Ade aya nu terang? Suka Bu teu terang. Irpa oge teu acan ayanya. Seueur nu teu acan lebet. Mohon ke kamarana Bu. Buat ting kuota tanah CF-nya, orang doakeun mudah-mudahan kayak tiasa gabung deui dina pembelajaran anu salajengna. Nah, sate acan diajar, kumargi Bapak KM teu aya, dan kan ku Deni wayahna Den. Supados langkung barokah urang kawitan wae. Pimpin doana Den. Kawitan wae Bu. Iya, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Rencangan sedayana sate acan pembelajaran dimulai. Ayo urang ngadoa sarengan. Ngadoa kawitan. Ngadoa rengse. Alhamdulillah, hatur nuhun Deni. Nah, kumaha kamari ku Ibu di share LKPD sarang bahan ajar terus kita raca. Atas Bu atos. Alhamdulillah pami atos dibaca manya. Supados hidup langkung panasaran dinten ayeuna bakal diajar ngeunaan naon. Sate acan Ibu ke ngajelaskeun tujuan pangajaranana. Cobi ayeuna regepkeun heula ku hidup video anu baris ku Ibu diputer. Nah, hidup ke tiasa nebak dinten ayeuna urang bakal diajar ngeunaan naon ya. Mohon Bu. Nah, sekedap Ibu izin share screen. Diregepkeun ya. Imam sekilas. Katawis teh? Katawis teh, Bager? Katawis Bu. Aya dongeng? Katawis Bu. Ya, aya dongengnya. Ya, aya video, cobi kupingkeun. Baheula di hiji kampung aya seorang budak lalaki. Egon ngaran eta budak teh. Hanjakal eta budak teh kacida malesna sarta sok ngalawan kanu jadi indung. Kalakuan sejena anu goreng teh nyaeta resepisan ngadukeun domba. Nah, cekap sakitu. Aya nu terang kira-kira dinten ayeuna urang baris diajar ngeunaan naon? Abi Bu. Naon bakal diajar naon, Sri? Dongeng. Dongeng, alhamdulillah. Berarti nu tadi teh video ngeunaan dongeng ya. Cobi Ibu yang terang di dieu aya nu kantos di dongengan ku sepuhna kapungkur. Pas nuju alif. Abi ke kantos Bu. Kantos Bu. Oh, kantos, alhamdulillah. Deni kantos di dongengan ku saha, Den? Nah, Sri kantos di dongengan ku saha, Sri? Oh, nuju alif. Sri kantos di dongengan ku saha, Sri? Nuju. Usaha Nenek Bu nuju alif. ku Nene, alhamdulillahnya bagja kanu kantos ngalaman keneh di dongengan ku nu janten sepuhna. Adinten ayeuna urang teh baris diajar ngeunaan dongeng. Ya. Urang teh baris diajar ngeunaan dongeng. Katinggal anu di-share ku Ibu? Katinggal teh Bager? Mudah gitu emang. Acan Bu. Acan. Acan? Katinggal lainna? Nah, coba orang wihan dia.
Tinggal lain nama? Ketinggal Bu. Ketinggal Bu. Tinggal ya. Janten dinten ayeuna teh urang garis diajar ngeunaan dongeng. Janten hidup tujuan nama tiasa ngabandingkeun sababaraha dongeng ya inti nama. Janten ke hidup tiasa ngajelaskeun ciri-ciri dongeng, ngajelaskeun eusina, ngartikeun kekecapan anu teu dipikahartos, nangtukeun jenis-jenis dongeng. Nah, terakhir hidup tiasa ngabentenkeun eusi dongeng ya. Tujuanana ngabentenkeun eusi dongeng. Tangtosna waktu di SMP hidup oge kantos diajar ngeunaan dongeng. Leres teu? Leres kantos Bu. Iya, leresnya kantos janten sahanteuna hidup gaduh emutan ya kapung lainna hampir nge-refresh deui. Langkung jero deui ayeuna mah ngabandingkeun pami kapungkurna mangsa ukur mengukur ya. Nah, tahapanana tadi dia hidup ngaregepkeun atawa maca heula dongeng. Tos kitu ke aya tahap nangtukeun ciri, eusi jeung unsur kabasaanana. Tos kitu tos ngaregepkeun ke aya sababaraha taleka anu kedah dikerjakeun dina LKPD. Nah, anu terakhir ke dikirimkeun kana link Google Drive. Ya eta hal-hal nu baris lumangsung dina pangajaran dinten ayeuna. Nah, ayeuna urang ngaregepkeun dongeng anu tadi dugikeun ka calikna cobi sing leres heula. Carikna sing leres heula, catetkeun hal-hal anu penting sangkan hidup engke tiasa ngawaler sakur pataleka nu baris diajengkeun ku ibu. Nah, regepkeun ya. Ibu di share deh video. Katinggal videona? Katinggal Tacan? Ketinggal Bu. Ya, kurang. Yang domba ajaib. Baheula di hiji kampung aya seorang budak lalaki. Egon ngaran eta budak teh. Hanjakal eta budak teh kacida malesna sarta sok ngalawan kanu jadi indung. Kalakuan sejena anu goreng teh nyaeta resep pisan ngadukeun domba. Dina hiji poe Egon indit bari nungtun domba jaluna anu begang lantaran teu diurus muru kategalan paranti manehna ngadukeun domba. "Hei Ro, yu urang adukeun deui domba teh," ceuk Egon ka Suhro anu geus nyampak di eta tempat. "Ke heula atuh Gon, domba kuring mah can sebeuheun nyatuna ge," jawab Suhro. "Alah, teu pira oge sato atuh Ro, keur naon dipikanya oge. Domba mah moal ngartieun ieu." Ari maneh. Nya ari moal ngartieun teh mah. Tapi sarua bae jeung urang hayangeun barang hakan. "Bener Ro, soklah geraprung ngadukeun, ngarah rame ya," ceuk si Aron ngahatean. Akhirna Suhro eleh deet. Domba manehna anu ceun seubeuh nyatuna teh dipaksa sangkan diadu. Beletak, beletak, sora tanduk diadu mata kelinu kadengena. Suhro, Egon jeung Aron mah teu boga kapaur, sok komo karunya mah. Maranehna anggur ting arengklak bari sareuri suka pisan ningali domba anu keur silih tenggar teh. Lila oge diaduna eta domba teh. Akhirna domba Egon beakeun tanaga, tuluy lumpat ngajauhan domba Suhro. Suhro jeung Aron ngekeak Egon anu lumpat ngudak dombana anu lumpat kana rumpun. "Hei, neangan saha maneh?" Teu kanyahoan aya nu nyentak ka Egon. Egon ngaliuk ka lebah datangna eta sorak. Gebeg, manehna ngarenjag sabab nempo hiji lalaki sembada sarta beungeutna parenges pikasieun. Budak kedul, tukang ngalawan ka kolot. Maneh teu boga rasa jeung kanyaah ka sasama makhluk. Leuwih hade maneh jadi domba anu goreng rupa, ceuk eta lalaki bari molotot ka Egon. Ajaib,
Dadak sakala awak Egon robah jadi anak domba. Barang sadar kana eta kajadian, ngan segruk bae manehna ceurik jejeritan. Ampun, tulung, kuring embung jadi domba, Pak. Robah deui ieu kuring jadi jelema. Cek Egon ngalengis matak ngahlas. Jebrod, jebrod. Awak Egon anu geus jadi domba teh dipecutan tarik ku ragrang karing. Egon ceurik bari ampun-ampunan bakating ku nyeri. Pak, ampun Pak, kuring muarek ngalakukeun deui kagorengan. Kuring janji rek jadi budak anu nurut ka kolot sarta moal ngadukeun deui domba. Heug ari kitu mah. Tapi ingat, lamun jalir janji, maneh bakal robah jadi anak domba seperti ayeuna. Sanggeus kitu, les eta lalaki leungit robah jadi domba Egon anu begang. Egon oge robah deui ka asal. Tah ti harita Egon jadi budak anu soleh. Nurut ka indung tur hade hatena. Malah jadi nyaaheun pisan ka sato piaraanana. Alhamdulillah. Tah kumaha rame teh dongengna? Rame Nya. Sri. Ya, kurang teraskeun. So you never have to slow down at work. Kurang teraskeun kana patarosanana. Saha wae tadi tokoh nu aya dina dongeng domba ajaib teh. Katawis teh ieu Egon. presentasi ti Ibu. Katawis Bu. Ya, saha cenah? Aya Egon, terus aya saha deui? Egon. Suhro, lajang Aron. Di mana lumangsung teh? Di Tegalan Bu. Di Tegalan. Leres. Tah, numutkeun hideup. Kamari kan dijelaskan ku ibunya dina bahan ajar terus di-share sata acana. Upami hidup leres-leres maca tangtos bakal terang. Lebah mana nu pamuhalan tina eta dongeng teh? Naon pamuhalan teh? Hal anu teu kahati ku akal Bu. Nu teu kaharti ku akal tina dongeng nu tadi teh naon cenah Den? Egon nu robah jadi domba Bu, sareng domba Egon nu robah jadi Iya, jalma sakti. pinter. Janten si Egon robah jadi domba cenanya. Cobi Firman, Ibu hoyong nguping suara Firman ieu. Kumaha basa nu digunakeun dina dongeng tadi teh? Nah gampang kahati atawa hese Firman? Kumaha Bu? Bahasa nu digunakeun dina dongeng nu tadi gampil dipikaharti teu atanapi sesah. Kahartos Bu. Kahartos, alhamdulillahnya ari kahartos mah. Tah dina nu tadi dongeng nu tadi aya kecap Tegalan. Cing kinten-kinten hidup aya nu terang teh Tegalan teh naon hartosna? Sapertos lapangan deui Bu. Kumaha Dek, sapertos lapangan, pintar. Janten Tegal teh lapangnya di urang aya tempat wisata tapi tempat camping Tegal Munding. Eta sapertos lapangnya, lapang lega. Aya ya rungkun. Aya nu terang rungkun naon? Gumpalan Gumpalan jukut. Ya, gumpalan jukut, semak-semaknya bahasa Indonesia nama. Terus pisan. Terus tadi teh cenah diteunggel ku rangrang karing. Rangrang karing garing teh nu kumaha? Cobi Firman sareng Ade pareman lah. Rangrang garing nu kumaha? Sapertos ranting sanes Bu. Iya rantingnya regang di urang mah regang nu garing jadi si Egon teh diteungeul Ya, regang. Tah regang. Tah numutkeun hideup lebah mana nu dianggap berkesan tina dongeng nu tadi?
anu emut wae tina dongeng anu diregepkeun tadi teh palebah manana? Anu palebah Egon jadi domba Bu. Palebah Egon jadi domba ya. Amanatna naon coba Sri Dea? Tina dongeng nu tadi amanat nu tiasa kacangking naon bageut? Sakenge ngalawan ka indung. Sakenge ngalawan ka indung lajeng nih tiasa ngawaler deui nih nambihan amanatna nih. Rahmi. Amanatna ya deui. Ngelegnya. Ya, Bu. Naon Mi? Tau Sri deui we, Sri naon deui Sri? Sakenge nyiksa sasatoan, Bu. Iya, tekenging nyiksa sasatoan. Ya, urang kedah nyaah ka sasama makhluk. Tah saparatosna hidep neuleuman eusi nu tadi kira-kira asup kana jenis dongeng naon domba ajaib teh? Sri, Siti saurpah cobi. Tah aya si Neng Siti. Dongeng parabel, Bu. Dongeng Farabel, pinter. Berarti alhamdulillahnya leres-leres tos maca tah materi nun tadi di-share ku Ibu teh. Nah, dongeng domba ajaib teh kalebet dongeng parabel. Nah, sangkan hidup tiasa ngabandingkeun, kan tadi tujuanana hidup tiasa ngabandingkeun jenis-jenis dongeng ye. Nah, ayeuna cobi baca Siti saur tah. Baca ieu dongeng Sasakala Situ Bagendit Neng. Iya, Bu. Dongeng Situ Bagendit. Di wewengkon Garut aya situ anu ngaranna kawentar mana-mana. Nyaeta Situ Bagendit. Cek sasakala mah eta Situ Bagendit teh asal muasalna kieu. Baheula aya hiji randa beunghar katelahna Nyi Endit. Ieu teh sanyana manehna dangaran sajatina mah Nyi Bagendit. Manehna teh kacida pisan koretna. Geus taya nu bireuk deui kana kakoretanana teh. Salian ti pakacar mah tara aya nu larsub ka imahna. Estuning lain babasan eta mah hirup nyorangan teh. Ngahaja mencilkeun maneh ngababakan di tengah pasawahan anu upluk-aplak. Maksudna taya lian kubawaning embung campur jeung batur. Da sieun kasorot tea kacaturkeun keur usum panen di ditu di dieu ceuйah di baruat. Kasawah Nyindit oge rea nu gacong. Ari rengse dibuat jeung sanggeus parena kaleuitkeun sakumaha tali paranti Nyindit nyieun sidekah. Ngondang lebe jeung sawatara tatangga. Papolahna saniskara ku sorangan teu aya nu ngabantun. Nu ngabantuan. Nah, teraskeun Deni. Bantuan. Deni aya Deni. Atau Sri Dea we? Sri Dea teraskeun. Aya Sedap. Sri Dea. Angga teraskeun Neng. Sri teraskeun Sri baca. Mohon Bu. Nembe tes Barang geus tarapti. Ieu katingal teh ieu. Katingal teh teksna Katingal, bageut. Bu. Ya. Katingal. Barang geus Katingal, Bu. tarapti. Sok. Mohon Bu. Barang geus tarapti. Sakur nu mantuan ngangkut tuluy ngadiondang ngariung tumpeng. Atuh anu ngariung teh nepi ka ratusan. Tapi sadia tumpengna teh sabaraha nepi kangan Koteap. nepi kangan sakoteap geus beres bari tinggal retap keneh. Keun meujeuhna bala keserakan solo nongkrong aya aki-aki bongkok nu nyampeun ka pribumi teu ditari Tadi tato. teu ditakon. Nya aki-aki teh waleun teu kawawa lapar sugan aya si piwalas. Ya, teraskeun Deni. Den. Ana gantawang teh Nyindit bet nyarekan nyeksek-nyeksekeun pajarkeun teh taya ka era tengah hutang gawe ngenta bagian. Tungtungna nepi ka nundung. Aki-aki dititah nyingkah cindekna mah geus lain picaritaeun we.
Aki-aki indit bari jumari jeug bangun tenangan. Memeh indit manehna ngomong kieu. Sagala ge boh kanu hade, boh kanu goreng, moal taya wawalesna. Ngomong kitu teh kasaksian ku sakur nu aya di dinya. Sarengsena nu dalahar tuluy amit rek barali. Kakarage pating laleos rugreg ngarandeg sabab aya nu tinggal ro. Caah, cenah. Henteu kanyahoan deui ti mana datangna cai. Ngan lebue pakarangan Nyi Endi teh geus kakeueum. Atuh kacidaributna jalma-jalma geus teu inget ka diri batur. Asal salamet dirina bae. Nyi Endit oge nya kitu. Nya trek nyingkiran cai tapi barang kaluar pisan ti imahna, cai teh nepi kalir ombak laut ting garuling kapal lebah Nyi Endit. Imah meh laput. Nyi Endit angklung-angklun bari satungtung bisa mah teu weleh-weleh sasambat minta tulung. Tapi taya nu nulungan, da batur ge sarua ripuhna. Nyi Endit ngalelep. Beuki lila, cai teh beuki gede bae, nepi ka jadi situna. Ngeueum sakabeh pakaya Nyi Bagendit. Tah eta situ teh nelah bae situ Bagendit. Nah, empra kanu tos maca teh sadayana. Kang Deni, Kang Estri, Kang Siti, hatur nuhun pisan. Ya, saya alhamdulillah macana lalancar geuning tos tiasa ngabentenkeun antara sareng nya. Tah, cobi tokohna saha dina dongeng Situ Bagendit? Tadi tokohna saha we? Aya Nyi Endit. Lajeng latarna di mana? Nah, tempatnya di mana tadi kejadian anak? Di Bumina Nyi Endit. Di Bumina Nyi Endit, pinter. Amanatna kira-kira tina dongeng Situ Bagendit naon? Teka yang sombong. Ulah sombong. Kudu welas asih. Ya, terus naon deui? Kumaha? Kedah hormat ka saluhureun. Lebah mana Neng Siti kedah hormat ka saluhureun tina dongeng ieu? Lebah basa aki-aki nyuhunkeun tuang tapi tadi pasihan ku Nyi Endit. Kedah nama dipika asihnya sanesna nyarekan kedah nama silih turungan kantenan eta tos aki-akinya kedah dihormat. Leres pisan hatur nuhun Neng Siti saurpa. Nah, hidup kan tos tiasa nyimpulkeun ieu dongeng nu kahiji tadi ngeunaan jenis ngeunaan dongeng parabel. Tah upami dongeng nu kadua ieu kalebet kana jenis dongeng naon? Kalebet jenis dongeng naon? Kalebet jenis dongeng sasakala. Pinter, dongeng sasakala ya, asal muasal. Lantaran nyaritakeun asal muasal ayana Situ Bagendit. Iya, hiji tempat. Nah, hidup tugasna ieu katinggal tabelna. Tah, saparantos hidup tadi maca 2 dongeng. Nah, tugasna hidup kedah tiasa maca deui dongeng nu aya dina modul. Tos kitu ku hidup dilebetkeun ka dieu nya judulna naon, kalebet kana jenis naon, teras jelaskeun alesanana disebut dongeng. Contohna nu tadi disebut kaasup dongeng parabel. Alesanana contohna teh lantaran usina nyaritakeun jalma biasa contohnya. Tangke hidup kedah tiasa ngerjakeun LKPD. Ya, kaasup kana jenis naon, tangtukeun alesanana, teangan harti kecapan nu aya dina LKPD, terus kirimkeun. Tah tugasna pancen anu maca ieu maca 3 dongeng maksimal dikirimkeun kana link Google Drive nu ku ibu ke dikirim teh maksimal 3 poe. Tong engke lamun aya tugas teh nya. Anten anu pamit biasa mah ayeuna direngsekeun langsung kirim ke teh sawios-wios. Nah, saparantosna kitu cobi tu hidup biasa ditinggal dina wangun LKPD nanti sapertos kieu barudak. Ya, upami dina wangun LKPD itu di-share ka hidup, wangun teh sapertos kieu.
Ya, kelak acan kabuka. Nah, anu di-share ka hideep mah dina grup WA LKPD nate banguna sapertos kieu ya aya tabel dina tabel eta. Nah, di dieu baca dongeng kieu kan nu tadi entos 2 ieu nya. Dongeng sasakala situ bagendit sareng domba ajaib. Hideep kantun maca tilu dongeng ieu. Tos dibaca tangtukeun kalebet kana jenis dongeng naon. Alesanana naon. Tos kitu hideep neangan harti kekecapan nu dipika harti tina 5 dongeng nu tadi tina kamus pilarian lebetkeun ka dieu. Ya, contohna upami ngeusian nu tadi dongeng domba ajaib kalebet kana parabel alesanana lantaran eta eus dongeng teh geusina nyaritakeun jalma biasa. Tah upami dongeng nu sangke ku hideep dibaca naon kinten-kinten alesanana ya. Nah di dieu tah kita sapertos kieu hideep ngeusianana dina lembar kerja siswa nu dikempelkeun ka ibu. Lantaran eusina nyaritakeun jalma biasa nyaeta tokohna Egon jeung babaturanana. Nu ditilaina, nah aya penilaianana nya salianti ngerjakeun LKPD, aya oge hideep kayak ngerjakeun evaluasi soal ya bentukna PG dina Google Form. Eta mah dikerjakeunana wayahna. Pada dinten ayeuna keneh maksimal ngerjakeun ke tabuh 10 ku ibu diantos jawabanana. Sikapna oge sami hideep ditilai ku ibu. Kangge ngerjakeun evaluasi mah ke kantun di klik link anu aya dina LKPD atanapi scan barcode aya di gigirna ya. Eta kangge LKPD hartos katinggal teh bageun? Katinggal. Ya alhamdulillah upami katinggal mah. Ayeuna urang lajengkeun aya nu bade ditaroskeun cobi. Kangge lawungan dinten ayeuna bila aya nu kirang ngartos tina pancen. Ngartos ayeuna? Ngartos ku. Upami tos ngartos, ayeuna urang cindekeun. Ya, tadi kan tos maca sababaraha dongeng terus dibandingkeun. Ayeuna urang kaitkeun kana teori materi anu ku hideep kan tos dibaca tadi wengi. Upami ninggal kana dongeng nu tadi, cing cobi. Naon atuh anu dimaksud dongeng teh? Pak Ibu. Ya, sok Sri. Sri Dea mangga. Pamohalan. Dongeng anu ngandung unsur pamohalan. Dongeng eusina teh. Dongeng eusina pamohalan. Neng Siti saur Neng, dongeng teh naon Neng? Dongeng carita anu tata lepas secara lisan. Dongeng teh nu tata lepas secara lisan. Contohna tadinya aya Deni nu didongengan ku akihna, Neng Siti sami ku emahna. Secara lisan. Tah, tadi dia tos kawala ratu langsungnya dongengnya berarti kalebet karya sastra lisan atau tulisan? Lisan. Tah, ciri-ciri dongeng teh aya naon wae? Ciri-ciri dongeng mangga Neng Siti. Deni naon Den? Kumaha Sumebar secara lisan. Panjang novel. Iya, umumna caritana pondok. Aya deui nu sanesna ciri-cirina? Nu tadi ku Sri Dea, cirina berarti naon? Ya ngandung unsur pamohalan. Leres. Ari dongeng aya nu ngaranna teu? Aya. Ya. Mohon pamita aya nu ngarangna teh. Istilahna teh naon bager? Naon? Anonim ya. Anonim atawa teu aya anu teu apal saha nu ngaranna. Jenis-jenis dongeng aya sabaraha hiji? Tadi tos kapenak aya 2. Nu sapalina deui naon? Ya, lajeng Neng Siti saur pa? Sage. Lajeng naon deui Den? Mite. Terus? Iya, naon deui?
Parabel. Terus Bel. hiji deui Kabel. Pabel sareng sasakala. Nah, jadi dongeng teh aya 5 jenis. Ciri dongeng naon nu ngabedakeun jeung karya sastra sejenna? Tina naon anu ngabedakeun teh? Ayana unsur pamohalan ya. Eta nu ngabedakeun antawis dongeng sareng karya sastra anu sanesna. Tau pami dicindekeun mah sapertos kieu nya. Dongeng teh carita rekaan nu dikarang dina wangun basa lancaran kalawan sumebar tatalepa secara lisan ti hiji jalma ka jalma sejen tur loba ngandung unsur pamohalan. Jenis dongeng ya aya 5 nu tadi disebatkeun ku Hideung, ciri-ciri dongengna ieu. Tatalepa secara lisan, kulantaran tatalepa teu terang saha anu ngaranna. Ditaroskeun ka emak, mas anu ngaranna duh kacek make dati makna emak ya. Galurna basajan, palakuna saeutik, si caritana pondok, teras ngandung ajen atikan. Jadi dina amanat dinya aya ajen atikan. Cabi, resep teh diajar dinten ayeuna? Resep alhamdulillah. Manfaat nu ku hidup tiasa dicandak tina diajar dinten ayeuna naon? Cobi Neng Siti, Tanah Pideni. Orang kudu janten jalma anu nyaah kan janten sepuh. Tina dongeng jadi urang terangnya ya urang teh kedah nyaah kanu janten sepuh. Aya deui nu sanesna. Neng Siti, aya deui manfaat nu tiasa kacandak tina diajar dinten ayeuna? Janten terang karena dongeng-dongeng nu aya di Tatar Sunda ya. Nah, tadi kan Situ Bagendit itu di daerah mana? Di Banyuresmi, Bu. Banyuresmi, aya nu kantos ka ditu teu? Acan. Ya, mudah-mudahan ke aya waktu sareng rezeki mah nya urang sabab budaya ka Situ Bagendit. Alhamdulillah atuh nyari resep mah. Nah, kangge pengajaran dina Mingon Payun, nah hidup ke ku ibu dibagi kelompok. Aya 3 kelompok, sakelompokna 5 jalmi. Ke hidup presentasi nganalisis unsur intrinsik. Nah, kisah acana ku ibu dibagi heula materina, dibaca dongengna, ku hidup dianalisis terus dipresentasikeun. Dugi ka dieu aya nu bade ditaroskeun dina lowongan dinten ayeuna? Saya Kade ngemutan deui kerjakan evaluasi nu dina Google Form ya. Kayak ku ibu di share dina grup, dina WA grup. Kerjakan evaluasinya dugi kata 10 ku ibu diantos ya. Kade emut pesan ibu, mudah-mudahan orang kedah tiasa ngajagi kesehatan, kemana-mana ngangge masker, cuci tangan, jaga jarak ya, tong berkerumun. Pokoknya jaga kesehatan, mudah-mudahan orang tiasa patepang deui dina diajar tatap muka. Alhamdulillah, hatur nuhun sadayana, mangga Bapak KM tutup we ku ngadoa supados barokah bageun. Ku Deni deui we Den, mangga Den. Kerencangan sadayana alhamdulillah diajar parantos untuk pengajaran kurang doa dikawitan. Doa ringsek. Ya, hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum. Milujang tepang deui Mingon Payun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tepang deui Ibu. Ya, sami-sami bager.